Kan mak, Dia dia di sekolah diajar apa ente sih? Ini karosong kabeh kieu bukuna. atau diajar mak, amun teu diajar gijing naon aing sakola. Atuh kapan sih ieu kosong kabeh buku? Atuh pan mak guru nulis dina bor kuaing diturutan ditulis dina buku. Terus ku guru dihapus dina bor, teu kuaing dina buku dihapus deui mak. Ku boloon. Atuh lamun teu dihapus mah ku guru dia di nabor. Nu kumaha guru nulis antarna deui. Atuh pan cik guru cia turutan, cina teu kuaing diturutan ditulis dina buku. Terus ku guru dihapus teu kuaing dihapus deui. Hayo, ku boloon deui ya. Atuh tem, anu ditulis ku dia dina buku mah dihapus deui. Ditok-trok dia ku aing. Teu aing mah kumaha guru pan mak. Jadi ya PR dia tah. Bila dikerjakeun dia tah pesenan pan kudu dikumpulkeun. Alah mah PR nu kitu ieu gampang. PR na ge tita eta non tilu hewan anu endogan cina mah atuh eta mah pelajaran SD jing. Masa disaruakeun juga SD, pernah geus SMA mak. Coba geura dia naon satu nosok endogan. Ayam, bebek, asin. Naon dia satu nu asin belegung. Atuh eta pan mah aya endog hayam, endog bebek, endog asin. Eta nu sok dijualan ku BM. Belegug. Turunan sasi dia bebelon-belon teuing. Haji dia naon tah? Di tengah gambar ongko dia kosong kene bae. Atuh kumaha mak aing di tengah gambar keindahan alam mak. Atuh kumaha gambarna? Ya saking indahna ieu alam aing teu bisa ngagambarkeun. Astagfirullah utem liar aing kana dia. Geus mah jadi atuh cabutan awi tuh, cabutan takut tuh. Dia kawin aku ini pakai nangu dia pakuna kumpulkan. Ih aing, cabutan kunaon? Hutang utem. Namun awak hutang minjem ke ambu ka ditu, anjar barak heula. Oh. Aing mah karak nyaho nyabutan paku pakai kutang. Lah aing turutin bae lah daripada aing cari kanan. Bu. Enak dia gagarakan bae dia. Tah minjem kutang ku emak. Tuh di jero.